Warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangking ce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa hadir deui. Mugia anu satia ngadangukeun dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina. Amin. Alhamdulillah tiasa neraskeun deui nya mun hiburan ieu mah mun hiburan we nya. Da seueur hiburan urang teh mun anu judulna Si Kabayan Jadi Dukun. Karangana Muhammad Amri. Dinten ayeuna teh bagian kadua mun. Tong hilapnya tombol subscribe-na, like, komenna nya mun. Hatur nuhun nya kasadayanana. Alhamdulillah. Mangga atuh urang lajengkeun we ieu cariosanana. Barudak geus arulin deui dipipir ting cikikik suka ngadu undur-undur. Pamajikana indit ngelek boboko buntung ngajingjing congkrang kadeuleueun ku si Kabayan geuwat we digeroan. Wah euy eta ngelek naon euy ngelek boboko teh euy. Hah. Anu ngelek tah boboko congkrang. Kami rek dibawa ka mana atuh congkrang teh euy. O dewek teh teh. Pamajikana malik parongos ieu congkrangna rek dipalengpengkeun kana beungeut sia. Moongan tuda sia mah kitu patut boga salaki teh Si Kabayan ngageuwat kop-kop oy. Kop-kop bae lah, jig bae bawalah. Naon atuh boboko butut mah sebutuh kami mah oy. Nah, aya awewe teh euy, bakar warah teuing deuleu euy, lalawora congkrang makeanan rek dipalengpengkeun kana dewek. Kumaha euy mun keuna di dasar pamajikan teh euy. Ada sengklek tah mah. Ditepas si Kabayan pindah ka imah raket panto dipendeutkeun. Di tengah imah goledag we dianggal ku leungeun goheur hees tibra da eueuh nu ngagimbrengkeun gunung. Ngagimbreng-gimbrengkeun lilir-lilir geus deukeut ka burit wanci tunggang gunung kageingkeun ku anakna keur nyaratu hareupeun hawu. Silih segag parabut beuleum bogo. Cek indungna baru repeh sia teh repeh. Bisi bapa sia kagandengan deuleu. Sakitu bapa sia teh molor ti tadi. Nahan bapa sia teh neueuh pisan kabagug. Bisana teh molor we jeung molor eta teh. Si Kabayan jongjon we kekerekan dina hatena mah keheul ka pamajikanna. Bangkar warah sia kasalaki dimuatkeun teu mere kejo-kejo acan euy. Arayang seubuh sorangan deuleu. Awas sia dasar. Padahal aing mah yeuh tunggut imah teh ti isuk deuleu sapoe jeput teu dibere cai-cai acan keun sia ku aing dibales kitu teh. Korejat si Kabayan hudang mata beureum kawantu hudang hees bubun celikan bari rarateret buuk ngararowig jeung gugutrut gagaro da loba kutu cuplak ceplak ngomongna teu uni ngan
ngam-ngam we bari diukna inditan barudak tinggal gero mak sieun bapak tuh kunaon geuningan mak la ilah ieu kabayan eling sia teh kabayan eling si kabayan nembalan sorana digerendengkeun rada ngirung Aing mah euy, lain si kabayan deuleu, ieu mah aing mah karuhun sia. deuleu eta bapak sia teh kasurupan geuning cicingnya ulah ngageureuwahkeun gerai entong nyeun barudak kieu atuh ye karuhun teh nya karuhun ti mana ye teh barudak ngadegdeg narangtung deket parako pamajikan kabayan ngadeukeutan brek deku minangka hormat leungeun duanana dikahareupkeun dipake nahan awak heug celengge naros ka Mbah teh tinu mana teh geuning Aing teh hayang nyatu euy. Ngeunakeun euy di dieu mah, kadona nyatu. geram mulih atuh Mbah barudak tuh sarieun karunya atuh ulah sok ngaganggu ka dieu Hayang endogna heula euy. pamajikan si kabayan nitah anakna nu panggedena nyokot endog hiji tina sayang Hayang tilu euy, endogna dewek mah. cek si kabayan nyokot tilu atuh itok endog teh cenah nya pak kabeh oge ngan aya tilu endog teh cek budak dipipit Tua oge mah ieu euy. nya ceuh cokot we dua gera bawa ka dieu atuh endogna cek pamajikan si kabayan talila jol budak nyodorkeun endog dua ka indungna ih mbah ieu endog teh ieu pada dikumahakeun kitu cek pamajikan si kabayan Hayang diacakan heula, ameh teu nyulup euy. dikulub wae atunya mbah ameh tere langsung didahar ke Dikulub heula oge hade, ngeunah tama euy. endog geus asak diasongkeun diwadahan kana pisin Mana uyahna euy. har geuning make uyah sagala geuning Aing mah teu beuki endog tiis mah euy. Mana atuh euy, uyah teh mana? sor uyah dina kelenting mbah mesek endog ditarenjokeun ku barudak jeung indungna geus dipesek duanana mbah mundut cai sor cai dina kele mbah gugurah heug ngabebetkeun palupuh cur cai ka kolong ditaksir arek mbah tuang endog wah angob anapok teh Mana atuh kejona euy, jeung cambalna deui. Tenggeuna atuh, we sanguna mah deuleu jeung sambalna euy, panjang adahan nongkungkul. sor sangu saboboko sambelna ngan saeutik da puguh da sesa Nyambelna geuningan saeutik euy, nah sing loba nyambel teh. saur embah tuang ngalimed
raosenaker siga nama ngepelan sangu baru uleud sarekel col kana sambal am dituang dituturkeun ku kulub endog saciwit uyah saeutik ari ngaleungeutna tina kele ti totor digelegek we digelegek kitu cenanya mohon nyamar cenanya mohon aduh balas dendam cenah ieu mah aduh aya wae nya pakabayan teh duh akal namanya sae barang endog garis wahwapeun deui pamajikan si kabayan nawaran pais kini-kini mah pais kini-kini beuki teu Beki atuh, euy, ngeunah, anjigana mah pais kini-kini mah euy, hengoy deui yeuh, kahanca pais kini-kini teh, pasti ledis ku dewek mah euy, coet lenang, boboko kosong, bah euy, pasti ngeunah yeuh euy, beakeun sia ku dewek. Mbah ngised tina tobas bari micen remeh tina bitis pok wuwuruk Ayeuna bah aing mah erek balik nya didoakeun sia sing nyaah ka salaki kudu dihampura dosana nya ha awas ya lamun bohong. mangga mbah mangga bade cek pamajikan si kabayan Ulah sok goreng-gorengkeun salaki eta teh teu waras kitu teh euy pita teh. goledak deui nu kasurupan teh ngedeng geus boh euy ayeuna mah teu salempang deuleu omong si kabayan lalaunan bisi kadengeun kuno deket rep deui hees mak bapa teh teu paeh geuning cek anakna nu panengah henteu ujang bieu bapa maneh teh kasurupan deuleu sieun emak ge nya mbah di mana eta teh nya nuka atuh mak mbah ieu karahnya anu sok ageugeul di hulu dayeuh kitu lain mak duka atuh ujang duka emak ge Petingna barudak geus haree si kabayan tacan lilir deui saikem nyileuk sorangan ngageremet ngunek-ngunek hayang males nyeri ka salakina ku kakara saumur-umur dipihukum ditampiling meuni sadua kali rek diajak pasea deui rek dibaledog sieun ku siku embah teh keur ulang mikir-mikir rek neangan akal nu teu kanyahoan ku kalindih ku tunduh rep we hees tibra kasubuhnakeun si kabayan nyaring tuluy hudang cendeluk sorangan neuleuh parabot imah eueuh nanaon luhureun manehna aya gantar digantung ku tali awi di kapara di sampayan bubututan geus tara aya nu dipake diantep raweuh soteh ku pamajikanna paranting ngadangdangan babagig di juru imah kele naranggeuh deket pantok kapipir rada nyedek ka juru hawu campego dina parako lempengan hareupeun hawu gantungan awi paranti neundeun baboko sangu luhureun hawu paraseuneu camohok hideung kira-kira setengah depa
ti parako aya dongdang wadah sagala rupa di sisi bilik urut goah pahareup-hareup jeung hawu dieusi pare benang pamajikanna buburuh dareup dienggon eueuh nanaon kari samak jeung anggol cempor geus melempem kicep-kicep peus we pareum minyakna saat pisan si kabayan camrut mepoek nangkep tuur dado ngahanggeuy kana lebah tuur buuk ngarewig atuh totopong jang jired tepati pageuh deui maklung totopong geus teu boga tungtung tarapati ditarik-tarik bisi merean. Aduh sakieu disenangkeunna teh euy pamajikan amak-amakan keun siah rek sina seripuh ayeuna mah sina loba urusan euy aing rek capek euy aduh ceuk si kabayan jut turun dina taneuh poek keneh ngan diwetan geus caang geus balebat ayeuna mah euy geus meujeunna indit ka kaleubeung ceuk si kabayan cat deui ka imah ngageuingkeun pamajikanna nanyakeun congkrang tarat tisasari make indit bebeja heula ka pamajikan da rek makayakeun ayeuna mah turun ti imah ngajingjing congkrang tempat tempo heula ka tepas batur rek nginjem asahan. Awas teu awas dinu poek keneh tuluy namah unggal tepas we diunggahan aya 2-3 kali manggihna mah nu deukeut we kop dicokot teu bebeja kanu boga gusrek we dicai ngasah barang bijil poyan congkrang geus seukeut jug we indit ngalasuluh asahan cul we di dinya teu dipulangkeun deui. Yah kenaon euy maka dipulangkeun nu kitu patut mah diteangan oge moal hese euy da di ditu keun sina-sina we diteangan ku nu gablegna euy omong si kabayan bari baeud keheul kana asahan kanu bogana gitu cenanya aduh aya wae mun muduh ya mah kacaritakeun geus rada beurang pamajikan si kabayan balik dicai ngagandong kele lebah turun buruan imah papapag jeung lalaki duaan punten bo cek lalaki saurang ih kadieu wae atuh katepas kuring rek nenden kele heula nya omong saikem pus ka imahna ari bijil pek ngamparkeun samak buru cadu mandi paragi sapopoe da teboga deui muhun karunya nya duh hapuntennya muhun duh ya mah ampunten we nya muhun aduh saya mah arunggah katepas ngawayahanakeun tadi nama tadi ukwe dina samak nu saurang sila nu saurang deui sindendang nyarande dina tihang imah ieu teh baraya ti mana atuh tara-tara ti sasari aya ka dieu ceuk nu boga imah jauh kuring teh yeuh ti dayeuh mohon ari maksud mah aya pisan pangna ka dieu teh lain lantung lampu laku mohon lain lentang tanpa beja kuring teh ka dieu teh duaan
manggul piutus kudunungan inditan geus beng we ka dieu beng ka ditu nya aya disungsi ieu teh muhun lain kitu naon atuh pikersaeun tuang dunungan teh nya asa kurareuwas kieu geuningan kieu mbok cek semah anu si Dengdang nya supaya babari kahartimnya kukuring rek diterangkeun eta mah batur atuh ana carita teh kalah ngomong we ka batur bieu kakara bijil lantung lentang cenahnya engke mah bijil ilang kalong saparnitah heulaanan keur upamana mah kitu mohon maksudna mah pondok pisan dunungan teh nitah neangan dukun anu mati ieu teh his ari ieu kapan urang teh kudu boga tata titi duduga prayoga sanes urang teh kudu hade gogog hade tagog gitu tah gening hiji kitu mohon kareungge mbok lain aya naon neangan dukun mati cek saikem mohon eta ari batur-batur keur carita teh cenah sok ngengkolan bae mbok nya atuh pokna mah kadinya cenah supaya tereh putus urang panjang teh panjang keneh lalakon kitu apan lamun urang boga maksud mah keur diupamana sanes mohon tah gening upamana kitu mohon teu hade atuh bol-bol pok we nerangkeun maksud teu kudu malapah gedang sagala atuh itu bisi ngajenghok ke kaget hatena kitu tah gening dua cenah kitunya aya kadinya mbok lain dukun anu mati atuh nu kumaha nu disiar teh omong saikem nya eta kieu geura mbok asal muasalna mah nya dunungan teh boga anak ngan hiji-hijina deui awewe geulis lain kaulinan Raspati tanding Arapsari kitu sumohon kitu sajongklokan geus tilu cik dipondokeun carita teh euy naon cenah gening pondok catur panjang maksud lah kitu eta teh kapan ieu teh embok teh supaya ngarti euy kudu dipertelakeun atuh saha hiasna wae geraheun da bosen atuh ngadengena mohon tah ari embok kumaha teu acan nyahoan kitu mbok kieu atuh pondokna mah nya ye anak dunungan kuring teh ngadadak we ngajubleg bab pisan ari ngomongna mah a i u e teu uni nepi ka ayeuna geus sababaraha bulan eta teh nya mimitina mah katerap we waktu rek pangantenkeun maklum we anu sugih eta mah mbok loba duit teu nyaah kana harta teh ewar dipake nambahkeun anak tapi nu dipireu jongjon pego cing we atuh sugan we embok mah bisa nuduhkeun di mana aya dukun anu mati aya atuh dukun nu mati mah nya di mana mbok tuh waktosna seep aduh
Muhun waktosna kabujeng seep cenah duh ieu teh. Bade neangan dukun muhun waktosna kabujeng seep. Insyaallah enjing atau nepi pageto tiasa dilajengkeun dina seri anu salajengna. Mangking ceung ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cang.